Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur urang saengke ka Allah Subhanahu wa taala nu Maha Agung. Dina dinten ieu teh urang sadayana tiasa ngariung sareng dina acara ieu. Hadirin anu ti pikahormat, beriman kana kodo jeung qadar seueur manpaatna di antarana tiasa nguatkeun keimanan sareng katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Selain ti eta oge bisa nyadarkeun urang yen segala perkara atawa kejadian anu aya dina bumi ieu teh tos diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Matakana ayeuna kodo jeung qadar ieu teh bisa numbuhkeun kateguhan hate sareng kasabaran urang salila hirup di dunia. Masalah atawa rintangan naon wae anu aya hirup urang teh ngarupakeun katetapan ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang teh kudu tawakal da sagala rupa ge tos aya izin ti Allah Subhanahu wa taala. Urang sadaya moal tiasa ngahidar ti ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Deuk nu hade, deuk nu goreng, sadaya tos diatur ku Maha Kuasa. Iman kana kodo jeung qadar ge bisa numbuhkeun kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala sareng ngadorong urang bersyukur kana Allah Subhanahu wa taala sawalasna. Sakieu heula biantara ti abdi, upami aya carios anu meureun di hate, abdi nyuhunkeun dipihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.